Ngembangkeun nami abdi Diana Apriliani Salim ti kelas 10 bahasa. Abdi di dieu ngadongeng nu judulnya Rubah jeung Burung Gagak. Hiji poe di leungseng rubah nempo gagak tayang jeung sapotong daging dina panguntak. Si gagak tuyuy ngakurung dina dahan pangkal. Si rubah tiisuk-isuk tacan dahar hayang meunang dagingna. Abdi lempang ka handap tangkal keempat anu gagak murak. Wilujeng siang nana gagak, saurna kumaha heran anjeun ayeuna. Panon anjeun acan, pamantuk anjeun bebersih jeung bulu jeung herang. Ngadenge pujian gagak melo jadi bunga. Anjeunna manggi rubah muji anjeunna. Aya ningali reaksi gagak, rubah neruskeun recanana. Anjeunna rongkong muji gagak. Ningali kikerja kedah pisan anjeun. Kuning yakin sorang jeung ngaliwihan nu mana we manuk senjaan di ngagadu lagu di anjeun. Sorang pisan amis, cek rubah. Sajojona gagak ngangkat sirahan sarta siap harita maneh poho. Aya daging dina, nampikeun sapotong daging anu mulak kana tanah. Langsung dijemput ku rubah. Bari gagak terus nyanyi. Nalika anjeunna rengse nyanyi, jeung rubah jauh gagak sadar naon anu langsung anjeunna nyesel geus leungaan alat manehna dipuji. Sekian, hatur nuhun.